kurang ngerieuh we nya kana hanca khususon ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi. Pindah di masjid. Abtadi'u ngawitan abdi kitabi kana kitab kaula jeung musannif. Ada anu ieu jadi lamun aya kalimah bismillah eta teh nakdirkeun abtadi'u. Abtadi'u ngamimitian abdi ngarang kitab jeung musannif. Bismillahi kalawan kalimah bismillah. Kunaon pangna ngaji kudu dimimitian ku bismillah sabab ngaji teh perkara hade. Kulu amrin zibalin sakur perkara anu ngabogaan hade layub tada'u fihi bi bismillah nu teu dimimitian ku bismillah fahuwa akto au ajdam maka eta perkara teh akto saperti sato nu buntung-buntutna au ajdam atawa sato anu budug gitu we dina hartos teu aya barokahan. Lamun hoyong aya berkah tina padamelan anu sae kawitan ku aosan bismillah. Tuang sae kantenan anu tuang maksudna supados kenging kakiatan tos kenging bade diange ibadah. Sok sanajan tuang teh teu napakan kana ayana kekuatan teu napakan. Mun urang boga tekad jag-jag kudahar lain ahli sunnah eta. Batak emut sepuh kapungkur mah kieu. Keun be mising teu boga sawah oge, paya boga pare. Ari ayeuna mah lin kitu dibalikeun rek boga pare kumaha lamun teu boga sawah. Mising teu boga pare ge keun bae nu penting boga beas. Pepatah kolot baheul mah kan kitu. Sing teu boga parege nu penting boga beas. Eueuh cenah beas ge keun bae tong bingung teu boga beas nu penting aya kejo. Rek aya kejo kumaha beasna ge eueuh. Teu kudu bingung da Allah mah teu hese nganterkeun dahareun ka jelema nu teu boga beas. Tatanganna aya nu hajat. Ngirim tuangeun. Teu kumaha lamun eueuh kejo keun bae mising teu aya sangu oge nu penting mah teu lapar nyalin kitu mah da butuh kana sangu saja lamun naon lapar dan nu nyieun wareg mah lain sangu ieu tapi Gusti jadi simpel baheula mah ngasupkeun tauhid teh Pak kolot ka budak papatahna keun mising teu boga sawah di maneh teh pae boga pare teu boga parege paya boga beas teu boga beas ge paya aya sangu eueuh sangu ge keun bae nu penting mah teu lapar da butuh kana sangu teh lamun naon lapar kan kahade kena-kena cit adat wareg aya teh lamun aya dahar leungit lapar teh lamun aya sangu tong jadi tekad da Allah mah bisaeun nyieun wareg sanajan eueuh sangu ngancen adat wareg aya teh lamun papanggih jeung naon sangu kewajiban urang ngahargaan adat ngan haram nekatkeun adat napakan beres sakarek tekad
lamun tekad hanyat karena adat lain ahli sunnah qadariyah ngaranna kumaha akan tekad hanyat karena adat teh nekadkeun pedah ceuk adat aya wareg lamun aya dahar ieu mah jadi tekad dina hate moal aya wareg tapi didinya ceuk tekad teh dina hate kecuali lamun aya dahar jeung moal matak dahar lamun aing teu ngoprek eta teh dijieun judul moal ge nyapek lamun teu ngoprek tarasaan nyapek teh ladang ngoprek sanes teu kenging midamel adat sanes teu kenging midamel syariat ngan teu kenging jadi tekad itu matak di bismillahan ogena musonif bismillah memeh ngarang kana ieu kitab geuning maca bismillah cek musonif ngajaga bisi hate kuring aya akon-akonan kuring jagoan nepi kakeun kaboga karya matak di bismillahan oge bismillah teh nyebut zat nu dingaranan Allah bisi teu uning ka Allah nu disebut ngaranna disipatan ku Rahman naon Rahman jeleg wujudna ieu karangan teh musonif nu bisa Allah nu ngabisakeunana urang memeh digawe bismillahirrahmanirrahim kunon make bismillah bisi ngaku untung tapak gawe urang matak dikembalikeun ka Allah disebut ngaran Allah bisi teu wawuh kana ngaran nu disebut neme disipatan ku Rahman naon Rahman nikmat ijad jeleg wujudna untung dina dagang Allah nu ngawujudkeunana kakarek hasil dagangna jadi barokah dari aku Allah nu merena ieu mah menang untung gede menang aing teh barokahan Pak. Jadi alamat rezeki nu barokah nalika rezeki datang di aku ku jelema nu diberi rezeki ieu rezeki teh minallah ti Allah datangna al itiraf anna kulani amin minallah hiji eta ngaku ieu nikmat nu datang ka kaula teh ti Allah nu kadua lamun di aku ieu nikmat datang nanti Allah moal hese eta kanikmatan ditasurupkeun dina jalan nu diriduan ku Gusti Allah kakarek disebutna barokah datang na rezeki di aku ti Allah tuluy rezeki geus aya ditasurupkeun ge dina jalan ridona Gusti Allah neme eta barokah jadi rukun barokah sakitu ari kitu mah rezeki loba meunang kuring ditasurupkeun ge dina jalan kuring ari kuring teh nafsu teh da matak aya kalana lebar keneh dipake meuli bensin ke init ngaji daripada dipake meuli bensin ke lalajo orkes nepi jelema teh kana tempat doraka mah duit saku kumaha ge rak dipake piknik mah teu nyaah tapi duit dipake ngaji sok rada lebar buktina asup ke masjid pe Jumaah aya koropak liwat dina pesak 22.000 nu asup sabaraha kana koropak moal 20 2.000 masuk gitu padahal eta teh ditasurupkeun dina jalana al nu barokah teh horeng nu 2.000 itu nu 20.000 mah dipake meuli jarum coklat jeung kopi ma ukila faabna nu dituang ku urang faabna jadi tai wa ma nu bisa faabla nu dibalanyakeun ku urang kana pakaian faabla jadi elap wa masudiko fa'abko nu disodakohkeun ku urang fa'abko eta nu bakal kapanggih di barjah teh Nabi nyangem anak Adam nalika maot bade aya nu dibawa moal Pak nu mangpaat keur anak Adam nalika maot ngan tilu hiji ilmu nape anu kadua sodakoh jariyah katilu waladun solihun jadullah sakitu-kituna nganu tilu teh dibagi dua mana dibagi dua teh aya nu jadi pokok aya nu jadi cabang nu jadi pokok mana ilmu nafe nu jadi cabang sodakoh jariyah sareng waladun maksudna moal aya sodakoh jariyah lamun teu boga ilmu anu mah jadi dasarna jelema sodakoh na jariyah lamun eta jelema ngabogaan ilmu nu mangpaat urang ayeuna sodakoh mana ilmu manfaat keur jelema anu sodakoh ngaku dina hatena kuring sodakoh dibisakeun ku Gusti eta manfaat namina teh pa ilmuna aya nyaho anu manfaat aya kitu mah ngaku kuring sodakoh kuring anu kurban teu ngaku kuring dibisakeun kurban kuring dibisakeun sodakoh ngaku kuring we moal jariyah eta
Jariyatun teh bahasa Arab ngocor isukan urang maut eta anu bakal ngalir teh Pak. Ngan asal aya ilmu anu mang matak amal lamun teu bareng jeung ilmu mardudatun latuk balu moal ditarima ku Allah. Amal nu make ilmu utamina make ilmu anu mang ilmu nu manfaat teh ilmu usul pa ilmu tauhid teu diaku kuring bisa. Akrobul asya ila bugdillah syuhudun nafsi ila kaliha pangdeketna perkara kana dibenduan ku Allah syuhudun nafsi hate ngaku hate nekadkeun aing nu sedekah lain deket kana ganjaran deket kana siksaan. Wa asyaddu min dalika tolabul iwad anil pali leuwih banget batan eta tolabul iwad menta ganti da aing boga pagawean aing sedekah Gusti kudu ngagantian. Panjang Gusti lamun sedekah hiji minimal digantian 10 bedi tuna 70 mata urang gawe sedekah teh nu dibebeurik eta we mun nu sedekah ngabebeurik eta apa sanajan ku Allah dibere eta teh lain nugraha istidraj ti Gusti dan aku tuh da kuring boga pagawean ieu nu bahaya teh. Tak lo bajelema nu katipu wal amiluna kulluhum magrurun nu amal loba nu katipu ku amal sedekahna aing jadi beunghar teh ieu teh ladang sedekah aing anu sedekah aing teh diniatan pang aing hayang merega hayang digentian eta mah urusan Allah urusan urang mah sedekahna sanes ud'uni astajib lakum sedekah teh keur ngadoa ijabah aturan Allah jadi ulah make jeung miluan kana ranah Allah tong miluan eta mah janji Allah ulah dimaksadan kadinya urang sedekah li izharil ubu layakun tolabu kaminhu tasabbuban ilal itu ulah bukti naon tolabu kaminhu sedekahna anjeun tinggal libat tasabbuban ilal itu sedekah hiji dijieun sabab hayang dibere 10 mun jelema sedekah hiji dijieun sabab hayang dibere 10 fayakilu fahmuka anillah berarti anjeun bodoh tentang Allah teu nyaho Allah da aing masa mikeun hiji Allah bogaeun hutang kudu ngagantian ka aing 10 padahal mana nu urang da urang aya ge bogana ku Gusti patak pantes lain deukeut kana ganjaran deukeut kana si tah ieu sakur perkara hade kudu dimimitihan ku bismillah teh gitu Pak. Bismillah teh nyebut zat nu dingaranan Allah ngan ka zat nu dingaranan Allah bisi teu wawuh disifatan ku Rahman sareng Rahim paingan kolot baheula mah bismillahirrahmanirrahim hungkul bisa nage jadi wali kadang-kadang dan nepi hatena kadinya tudah la haula wala quwata illa billah ejikeun bismillahi la haula wala quwata illa keur ngaku eta bahasa teh ameh nu dagang make bismillah heula teu ngaku untung tapak dagang teu ngaku untung tapak pinter aing dina dagang eta tujuan make bismillah teh bade tuang bismillahirrahmanirrahim kunon memeh dahar kudu bismillah bismillah teh nyebut zat tu dingaranan Allah bisi teu apal kada tu dingaranan Allah disifatan ku Rahman Rahman nikmat ijan jeleg wujudna tuangeun payeudeun urang Allah nu ngawujudkeunana Ar-Rahim nikmat imdad naon imdad teh nganggerkeun ayana dahareun Allah nu nganggerkeun aya keneh dahareun kangge tuangeun urang nepi ka ayeuna anu rek nyalon bupati, anu rek nyalon wali kota, anu rek nyalon gubernur make bismillah lamun teu make bismillah aing meunang tim suksesna jagoan udah jadi tim sukses kan dituna bismillah Allah anu ngawujudkeun kuring jadi bupati ingat ka Allah nu nganggerkeun kuring boga jabatan bupati matak sakabeh perkara anu hade mimitian kubis milahnya umpama hade tapi hasilnya jadi goreng gara-gara eueuh bis nanti kabeh jelema nu nyebut bismillah pasti hade henteu Pak bismillah nu mana nu ngadatangkeun kana barokah teh matak musannif abad tadi ngamimitian kaula kitabi kana ngarang kitab kaula bi bismillah kulapan bismillah musannif jangan kitu teh eta teh keur ngawartosan urang kaula ge boga karya Allah nu bisa teu
lain bisa kaula. Wallahu sareng la ari lapat Allah ismun eta teh jenengan lidzatil wajibil wujudi pikeun zat anu wajib ayatna. Ya Pak, ayat teh kabagi tilu wujud teh aya wajibul wujud, aya mustahilul wujud, aya jaizul wujud. Eta ngaran wujudnya. Wujud teh tilu, hiji wajibul wujud, sahan wajib aya Gusti, wajib akli maksudna Pak. Wajib akli, wajib jeung akal Allah aya, eta wajibul wujud. Allah teh ngaran pikeun zat. Jadi Allah mah ngaran betul. Ibarat jahit ngaran pikeun dat. Jadi jahit teh lain j iya dan sanes eta mah ngaran. Kagedat di jalan manggih kertas aya aranan Zaid eta lain Zaid teh sanes eta mangaran sub ka masjid aya lafaz Allah eta Allah teh sanes eta mangaran Allah mah zat Allah zat anu dingaranan nu teu bogaeun atanepi nu kasifatan sareng kagungan pada eta zat disebutkeun. Jadi bilih jalmi ngangkeun Allah kapanggih teh pedah katempo ku hate alif lam ha kaliru sanes kitu. Sanes eta Allah mazat nu ngabogaan sifat nu ngabogaan pagawean. Letak di dieu wallahu ari lapan Allahu ismun eta teh jenengan lidzatil wajibil wujudi pikeun zat nu wajib ayana ari ngaran wajib layu tasawwaru fil akli adamu akal teu ngarti lamun eueuh berarti kudu aya. Jadi Allah mah aya nage naon kudu mun Allah eueuh akal teu ngarti. Pertanyaanna pan Allah teh ayana ge wajib kunaon wajib aya teu kapanggih ku aya Allah teh. Da kurang teh kudu manggih ka Allah teh Allah teh naon aya. Kedua mustahilul wujud kayak uang susulnya mana mustahilul wujud. Jadi hebat musonif teh Pak Syekh Bajuri teh engko nurek dibahas fikih tapi dimimitian heula ku tauhid gitu. Bisi jalema ngamalkeun fikih tapi eueuh tauhidan gitu sinem. Loba nu salat kan eueuh tauhidan, loba nu puasa kan eueuh tauhidan. Matak dibahas heula bab tauhid di dieu. Allah teh zat atana pijenengan pikeun dat anu wajib wujud. Ya lamun Allah kudu aya pan ayana ge kudu Allah teh ayana ge wajib. Pertanyaanna engko Allah teh ayana teh wajib teu kaharti lamun eueuh tapi kunaon aing teh teu dek manggih Allah kudu nepi ka dinya urang teh. Wang papai heula. Kadua aya nu jaizul wujud. Ari jaizul wujud mau wenang ayana yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamu akal ngarti ayana jeung eueuhna. Sahatah anu jaizul wujud sakabeh nu dijieun ku Allah jaiz ayana. Urang teh lain wajib aya ka alam dunya sugan kena-kena indung jeung bapa kararawin wajib ayana anak henteu jaiz. Allah kersa diayakeun Allah kersa dieueuhkeun matak ayana urang kabeh ge kersani Gusti. Tukang dagang cing kena-kena urang dagang wajib teh aya nu untung dina dagang teu jaiz eta mah jaiz lamun untung dina dagang jaiz wenang ulah amak lamun teu untung da teu wajib gitu arek amak oge engko Allah aya tapi Allah teh teu kapanggih amak kasorangan kuduna ai urang mah untung dina dagang teh kapan jaiz saeureuna meh lamun untung dina dagang jaiz mun urang dagang teu meunang untung teu kudu amek da jaiz Pak. Jaiz teh bade aya bade eueuh akal ngartieun eta jaiz manehna. Lamun urang ayeuna meunang untung, lamun urang untung dina dagang atau tapi lamun dibere rugi dina dagang pusing jeung sajabana karena perkara jaiz eta teh kurang akalna teh gitu. Kurang akalna.
Tanya Pak, raskan itu tanya. Wayah nawe nu anyar sumping bisi kaburu atos ngaos datos tak tadi gitu nya. Tas tadi. Gitu. Ieu ngaji teh tereh-tereh teuing tereso teh cek anyar data. Dan cek tadi mah geus lila ngaji teh nya. Puasa kapeu saware mangsa anu hayang balik gitu. Jadi jaizul wujud teh lian Allah Pak, wenang aya urang, wenang ayana. Jadi jabatan nu nempel di urang teh lain wajib ayana teh wenang. Harta nu aya di urang teh lain wajib ayana teh sugan kena-kena urang usaha wajib beungar henteu. Mata kana perkara nu jaiz tong bebeakan. Sakitu urang teh lahir ke alam dunia heng can kawin bisa aya nu can kawin ya. Tah kawin urang teh kena-kena geus kolot lain wajib jaiz cek Allah cek akal Pak. Beda jeung hukum syara, da hukum syara kana nikah mah aya limana gitu. Kan ieu mah mudag hukum akal bahasana oge. Pan mudag kana dak Allah wajibul wujud, wajib ayana wajib cek naon? Wajib cek akal. Ari wajib cek akal kudu aya teu kaharti lamun eueuh. Allah teh kudu aya teu ngartieun akal lamun Allah eueuh. Matak nu mangihan Allah ge pasti akal. Makhluk ayana jeung eueuhna kaharti duanana. Duanana ge kaharti. Budak hirup kahartieun ku akal. Budak maot ge kahartieun ku akal. Duit aya akal ngartieun, duit eueuh ge akal ngartieun. Da aya jeung eueuhna duanana ge wenang. Allah teu wajib ngayakeun, Allah teu wajib ngeuweuhkeun. Eta anu pangkatna jaiz Pak. Allah teu wajib ngayakeun untung dina dagang. Menang untung dina dagang teh ceuk adat, bari adat ge ngawenangkeun lid. Boro-boro cek akal cek adat ge untung dina dagang teh wenang. Geuning untung dina dagang wenang lain wajib Pak, wenang jaiz. Sabab sakapeung mah dagang teh sok rugi. Pinang kapanggihna ku urang teu kabeh jelema nu dagang untung, malah lolobana mah beak buntung jeung modal-modalna. Komo cek akal mah. Tos eta jaiz. Nu kawin jaiz boga budak, nu dagang jaiz menang untung, nu ngagemuk pare jaiz montok, wenang kabeh oge. Lain wajib. Nu dahar wenang wareg, da aya jelema dahar we hantep tapi teu sebut-sebut. Wenang. Wenang. Katilu hiji deui mustahilul wujud. Ai mustahil mah teu kaharti ayana la yutasawwaru fil aqli wujudu akal teu ngarti lamun aya. Mana mustahilul wujud syarik billah nu ngarencangan ka Gusti mata kul huwallahu ahad moal matak aya kitu moal matak aya teh mustahil aya nu ngarencangan ka Allah matak bilih aya nu boga tilu kepercayaan ka Pangeran Trinitas teh Allah Bapa, Allah Putra, Ruhul Kudus. Tah cek pelajaran urang di dieu mah mustahil eta teh Pak. Allah mada nunggal mustahil aya nu ngarencangan ka Gusti Allah. Geuning baheula mah jelema nyebutkeun al malaikat banatullah, malaikat teh anak parawana Allah. Jelema nu maluzrik, jelema nu kalufur. Isa ibnullah nyebutkeun cek orang Nasrani Isa teh putrana Allah. Orang Yahudi nyebutkeun Uzair ibnullah, Uzair teh putrana Allah. Uzair Isa aya nganu teu jadi putrana Gusti, teu jadi syarikna Allah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hati lupa. Iji wajibul wujud, kadua jaizul wujud, anu katilu mustahilul wujud. Wajibul wujud wajib ditekadkeun ayana ku urang, saha ayana Gusti Allah. Nekadkeun urang kana ayana Allah kudu ladang yakin, ulah ladang taklid. Ai taklid teh ladang mimilu ka batur teh kenge. Letak urang teh ngaji we ilmu kamaripatan, ngaji ilmu tauhid, tah ilmu teh anwar cahaya. Aya cahaya nu diijinan nepi kana hate, aya cahaya nu diijinan asup kana jero hate. Beda-beda cahaya teh.
aya anwarun udzina laka pil wusul, aya anwarun udzina laka pil dukhul. Aya cahaya anu diizinan lahap pikeun itu cahaya pil wusul nepi hungkul kana hate. Matak aya nu ngaji tauhid teh Pak diboboreto urang ngaji tauhid nepi kana hate urang kan teu deuk we asup. Mun ngaji kamaripatan hayang nyaho kana Allah nu wajib aya, pan Allah teh wajib aya. Wajib ditekadkeun ayana Allah. Tekad urang ladang yakin, di mana geus bisa yakin? Ngaji ilmu tauhid. Ilmu tauhid teh cahaya teh datang kana hati urang. Ngan semet nepi hungkul, lamun semet nepi jika datang ka masjid, ngan teu asup ka masjid di luar, nu di luar katempo, nu di jero katempo. Malah sibuk keneh nempo anu di mana? Nu di luar. Kajero mah teu pati nempo. Hartina lamun ilmu kamakrifatan semet nepi henteu asup jelema teh kakeunaan keneh ku poho. Ingat sakapeung poho sakapeung. Poho sakapeung. Leuheung aya sakapeung ge pelemah poho saumur-umur. Beda jeung anwarun udzina laka pintuhul lamun geus diizinan eta cahaya asup makana manah urang moal kageunaan ku poho. Kunaon teu asup-asup ilmu kana jero hate? Hatena pinuh. Gelas ieu teh pinuh ku cai, datang cai anyar. Bade lebet moal lamun gelasna geus pinuh. Moal urang ngaji ilmu kamakrifatan teu daek we asup kana jero hate. Kunaon pang teu daek asup ilmu kana jero hate? Hatena geus pinuh. Pinuh kunaon? Leuweung ku ilmu banyak. Pinuh kuliati Gusti. Mata lamun ilmu kamaripatan hayang asup kana jero hate urang, hatena kosongkeun heula. Parikol baka minal agyar, kosongkeun hate ayeun minal agyar ti pirang-pirang lian Allah. Agyar teh jamak tina goerun. Pan urang mah hatena pinuh, sawah asup kana hate, kebon asup kana hate, duhit asup kana hate, nu ngora asup kana hate, nu kolot asup kana hate. Pan bukan nu ngora jeung nu kolot asup kabeh kana naon? Kana hate. Mobil batur mah dina garasi mah dina hate. Gitu. Hatena teh pinuh kuliah teh Gusti. Jadi lain teu asup kabeh oge kadatangan ku ilmu kamaripatan nu gaji teh Pak. Kan lamun teu mujahadah nafsu mah tah ngosongkeun hate teh istilna teh mujahadatun nafsi merangan hawa. Nalika hate kosong pati makhluk yamlauhu maka bakal minuhan Allahukan hate bil anwar ku cahaya. Jadi we caang mun soca nempo kana rupa kunaon nu katempo teh rupa we teu saeutik-eutik acan inget ka Allah atuh da agyar wungkul dina hatena eueuh cahaya. Batur mah soca nempo rupa inget ka Allah nu ngayakeun rupa. Nah kahartingan aing mah keur nempo rupa teh kana rupa we inget teh poho ka Allah. Geus teu kudu nganu salah hate aing pinuh kuliah ti Gusti. Tah kitu Pak nyimpulkeun mah. Jadelin salah ilmu, salah urang. Tah ilmu mah keur urang kabeh ogena. Ngan ari ilmu hayang bisa, ari urang mah teu meresihan heula hatena. Nah eta diantawis bilihnya aya nu geger teu kaharti aing ngaji ilmu kamakrifatan, ngaji ilmu tauhid hayang nyaho kana wajibil wujudna Allah tiba baheula teu deuk ngaharti. Teangan biang keladina sumberna ti mana pangna teu deuk kaharti, pangna teu deuk kapangih wujudna Allah padahal Allah teh ayana wajib. Oh horeng tempat nyaksina ka Allah geus heureun jadi cahaya alat ame bisa nyaksi ka Allah nah teu lebet da dina lebet hatena tos pinuh tuh Pak diantawis. Supaya kapangih dan nu dingaranan Allah pancek neme wajib ayana urang mah ikhtiarna teh ngaji we bab aqaid wujud kidam bako jeung sajaba-jabana. Warrahmanu jeung ari lapan ar-rahmanu ablahu eta leuwih bilagah
minar rohimi tinimbang lapad rohimi. Ar-Rahmanu teh Pak anu mapari nikmat ageng sapali ulama anu ngalogatan sanes nikmat nu ageng tapi nu kaagehan nikmatna seueun arek nu iman rek nu teu iman kabeh ge kabagean nyalin di dunia nu teu iman ge loba nu hirup loba lin di dunia anu teu iman ge duitna galelede bantah nu iman eta teh namina nikmat Rahman. Ar-Rahman nu mapari nikmat ageng Allah di dunia jeung di akhirat jadi nikmat teh eta mah leuwih umum daripada Rohim. Ari Rohiman nikmat alit sanes nikmat nu alit nganu ngasaan kana eta nikmat saeutik keur mukmin di akhirat hungkul eta Rohim. Matak jeleg wujud ke alam dunia ku Allah diwujudkeun tapi dianggerkeun wujud nepi ka poe kiamah dina kabagjian saeutik eta teh matak aya ijad aya imdad jeleg ku Allah diwujudkeun ke alam dunia imdad dianggerkeun wujud di alam jeleg ku Allah diwujudkeun iman dina manah urang imdad dianggerkeun wujud iman dina manah urang. Sadaya lagi gitu pamangga jelag diayakeun untung dina dagang ku Allah diangerkeun aya untung dina dagang ku Gusti Allah tah eta pangna urang kedah maoskeun bismillahirrahmanirrahim abotnya bismillah babari ngucapkeun nama tileuleutih ge bisa ngan bismillah anu ngadatangkeun kana barokah mah takawas kitu nu dimaksud ku Nabi kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto au aj abdi mah maca bismillah tapi hate teu inget kadinya mending ulah wae kitu patuluy baca gitu ulah punung kena-kena teu inget kadinya da cenah teu mata ngadatangkeun barokah keun we buating ai kuminang macam Allah teu ngadatangkeun hade urang bisa nyaho kadinya datang we barokah jadi ulah punung kena-kena dikir teu pati eling wujudu dzikri ma wujudil ghaflah ayana lisan maca bismillah sanajan hate teu pati eling aula leuwih leuheung min wujudil ghaflah ma adami dzikri daripada hate teu eling bari teu naik maca bismillah jadi maca bismillah bari poho ge tuluy we leuheung eta tebatan urang poho bari teu naik-naik acan maca gitu solusina mah Pak teu kudu ribet teu kudu diambil pusing urang bismillah ku ulama dibejakeun ieu carana ulama apa urang mah ngan seukur nurun ti ulama cek guruna saha guru asalna ti ditu Nabi Muhammad ti dituna mah Pak hakikat nama ti dituna ti Gusti Allah jadi ilmu teh ku Allah dibejakeunana ngaliwatan Nabi dugi we ka urang nepina ka urang kahalangan sabaraha juta jelema jadi bismillah nu ngadatangkeun kana barokah teh eta pantes Nabi nyangem kullu amrin dzibalin la yubtada'u fi bismillahirrahmanirrahim bahwa aktau au ajdam perkara nu hade dipigawe bari hate teu eling ka Allah moal aya barokahan kitu itu teh maksudna mah jadi pangna disebut bismillah ge ame hate eling ka Gusti insyaallah pada melan dagang urang pada melan ka kantor urang pada melan tani urang aya barokahan da barokah nu ditiangan untungna gede hate teu eling ka barokah letak emutan Pak barokah mah hiji nalika meunang rejeki hate inget ieu rejeki ti Gusti kadua ieu rejeki ditasurupkeun dina jalan Gusti eta alamat barokah ciri rejeki barokah mah sakitu-kituna di aku nalika datang ieu rejeki ti Allah tuluy geus aya di urang ditasurupkeun deui dina jalan nu diridhoan ku Gusti nyirian rejeki barokah mah kitu alhamdulillah ari sadaya jenis puji lillahi wallahu a'lam bissawab.